terus aya kebayangan bakal hirup bakal kaharep masa depan urang teh geuning kelam ulah kabangga nyebutkeun masa depan sukses neraka canggung ulah kabangga urang boga masa depan cemerlang cemerlang di mana mah misi anjing make topi sarjana 4 sekaligus nungkuk di dieu tapi baik sul khotimah di akhirat ka neraka ya kau si korun modar ulah modar si korun koin si korun matot hartana sakudang-kudang kuncinya unggul di rodaan 10 roda mah saeutik eta teh kunci gudang satu gudang penting segini teh mahal korun pae hartana nyalametkeun Abu Lahab hartana nyalametkeun Firaun jabatan kadudukanana hartana nyalametkeun intina sajalma mengudag harta tuh tempo korun modar sajalma mengudag jabatan tahta lain sakadar menang gelar S1 S2 S3 gajina menang sakitu 10 juta dan manahaon eleh Firaun mah karaton kerajaan luar biasa tapi pae geus paena asup nara aya banggakeun profesi aya banggakeun teu urang boga penghasilan badan aya banggakeun urang boga ilmu loba aya banggakeun urang boga murid loba aya banggakeun urang boga pasantren badan jamaah loba aya banggakeun teu sementara masa depan kita di sana di akhirat aya antara surga jeung neraka mungkinkah kita masuk surga atau pastikah kita masuk surga eta mata nu ngajamin Allah teh nu ngajamin salian ti Allah subhanahu wa ta'ala mata lamun di ieu cerita leutik kasauran Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy'ari ajeuna nyangamukeun innallaha idza khalaqal 'abda al-jannata istiqmalahu bi amali ahli jannah hatta yamuta ala afila a'mala ahli jannah fayadkhulu bil jannah saestuna Allah di mana nyiptakeun ka hiji manusia tuluy eta manusia diasupkeun ku Allah ka surga maka ku Allah eta jalma teh dibere beramal amalan ngalaksanakeun amal-amal di surga tuluy maot diasupkeun we ka surga sabalikna namun nya Allah rek ngajadikeun hiji manusia eta pinarakaan maka bakal dijuruskeun kana amal-amal pinarakaan maot kadina asup neraka saha gagah aya nu gagah ilmu teh aya nu gagah amal teh Allah nu gagah berarti kagagahan eta saha urang ngarabe ayeuna kana ilmu kana harta jabatan eta saha Allah deui tempat panyarandean urang jiwa ti nyarandeuna teh urang ka Allah pada dikitukeun anjeun diciptakeun di surga engkena teh bakal daek amal surga maot ka surga we anjeun mah diciptakeun di nerakaeun amal neraka maot neraka we ek sanu teu ek apal urang di surga di nerakaeun apa urang di surga di neraka apa urang di surga di neraka saha eka saja raka urang reka eka rek deket kalau sakitu beti